Bismillahirrohmanirrohim. Au taroddada atawa mang jalma pihi dina kupur. La waswasuhu henteu ari waswas kupurna jalma. La waswasuhu teu ari kupurna jalma. Au angkaro atawa ingkar jalma suhbata sayyidina kana jadi sahabatna Gusti urang sadaya Abi Bakrin tegesna Abi Bakar radhiya muga ngaridoan saha Allahu Allah anhu ka Abi Bakar. Au risalata wahidin atawa kautusan anu sahiji minar rusuli ti pirang-pirang rasul al muzma'i anu parantos muapakoh anu parantos rempung ala risalatihi kana jadi rasulna itu ahad. Au jahada atawa ingkar jalma harpan kana sahuruf muzma'an anu geus dimuapakohkeun naon alaihi ieu harpan minal Qur'ani tina Qur'an. Au zada atawa nambahan jalma harpan kana sahuruf mujma'an kalawan anu parantos muapakoh ala nafyihi kana teu ayana itu harap mu'taqidan barinan anu nekadkeun annahu kana saestuna itu harap minhu tina Qur'an. Au kadzaba atawa ngabohongkeun jalma rasulan ka hiji rasul. Au naqosho atawa ngurangan jalma huka itu rasul. Au syoggoro atawa nasgirkeun atanapi ngaleutikeun jalma ismahu kana jenengan rasul. Bikos ditahqirihi kalawan jang ngahinakeun rasul. Au jawaza atawa ngameunangkeun jalma nubuwata ahadin kana ayana nabi anu sahiji ba'da nabiyina dina sabada nabi urang sadaya Muhammadin tegasna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam muga tetep maparinan rahmat saha Allahu Allah alaihi ka Kangjeng Nabi wasallama sareng kasalamatan. Wal qismu sani sareng ari bagean anu kadua al af'alu eta pirang-pirang kupur pagawean kasujudin sapertikeun sujud li sonamin kana tapekong au syamsin atawa kana panon poe au makhlukin atawa kana makhluk akhara anu sejen. Salajengna anu kalebet kana kupur patekadan teh au taroddada pihi nyaeta manehanana teh mang kitunya pihi dina ayana ieu perkara atanapi dina ayana Allah itu atanapi dina ayana poe kiamah mang nahnya bakal aya atanapi moal disebut kiamah teh nahnya bakal aya nu disebut siksa kubur teh nah bakal aya nah moal aya disebutkeun aya pan geus maot disebutkeun sama makan teu aya loba nu nyaritakeun bahwa bakal aya nu disebut siksa kubur tah eta teh termasuk kana kupur patekadan nu kitu teh margi nikmat kubur siksa kubur sinareng anu sanesna eta geus wajib ditekadkeunana wajib diimankeunana kana ayana. La waswasuhu henteu ari waswasna jalma mah tapi ieu mah
si jalma teh was-was ngagaduhan sifatnya ngagaduhan panyawat nyata panyawatna teh was-was tah lamun ngagaduhan sifat was-was gitu mah henteu matak jadi kupur ari was-was teman asa atos asa acan teh gitu nya asa atos asa acan asa entos asa encan gitu eta was-was ngagaduhan sifat was-was sapertikeun sok aya dina depan dina takbiratul Allahu Akbar diuihan dengan Allahu Akbar eta teh ngagaduhan sifat was-was kitu teh sifat was-was teh acan ngagaduhan keyakinan gitu nya keyakinan was panyawat gitu nya panyawat au angkaro atawa ingkar jalma suhbatas sayyidina kana jadi sahabat Gusti urang sadayana Abi Bakrin radhiyallahu an tegasna Abi Bakar urang sadayana atanapi jalma teh ingkar bahwa Abi Bakar teh lain sahabat dunungan urang sadaya lain sahabat Nabi kituna Nabi Muhammad lain Abu Bakar mah lain sahabat Rasul atanapi Sayyidina Umar lain sahabat Rasul Sayyidina Utsman Sayyidina Ali lain sahabat Rasul lain eta mah lain gitunya itu batur salemurna we meureunnan gitunya padahal ari anu disebatkeun sahabat teh maniztama'a ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'minun nu disebatkeun sahabat teh jalma anu kantos penak ngariung ngempel sareng Kangjeng Rasul bari kaayaan eta zamana teh mukminun jalma teh iman ka Rasul ta eta disebutkeun sahabat kitu nya jadi sok sanajan mung penak sajam atanapi setengah dinten sareng Rasul asa manehanana iman ta eta teh kasebatkeun Rasul tapi sok sanajan mang pirang-pirang bulan mang pirang-pirang tahun papenak sering papenak sareng Rasul ari teu iman mah teu disebatkeun sahabat seperti mana Abu Jahal Abu Lahab begitunya sareng anu lain-lainna deui manehna kan sering penak sareng Rasul tapi teu disebatkeun sahabat naon margina margi disyaratkeun jadi sahabat teh wa huwa mukminun bari kaayaan manehna iman eta namian sahabat jadi uninga namanya nu dinamian sahabat mah maniztama'a ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mukminun jalma nu kantos penak sareng Rasul bari kaayaan manehna iman ka Rasul ta eta teh sahabat Rasul malih mah aya sapalihna katerangan anu nguningakeun sok sanaos dina ngimpen penak sareng Rasul mangka itu sahabat Rasul gitunya sahabat Rasul margi ari Rasul mah moal kaimpenkeun ngalangkungan naon moal kabawa setan eta teh cenah asli gitunya upami penak sareng Rasul bagja gitunya upami ngimpen sareng penak sareng Rasul dina hiji waktos kan aya kieu hiji jalmi anu beungar itu nya nuju nangkring we di payun bagiannya dina kursi gitu kapungkur mah teh can aya listrik tah di payun ditu teh dina halaman di payun caketeun pintu gerbang itu aya nu disebutkeun lantera kapungkur mah nya damar alit gitu damar alit nyayan we nyaangan gitu nya tapi caang kapungkur mah gitu nya ku lantera gitu tah nuju calik kitu aya nuju ringkangan mareuman eta lampu teh mareuman eta lantera ari cek eta teh sah itunya sah itu sanggeusna mareuman lampu eta jalma teh uih deui itunya uih deui kalayan ditilik-tilik eta jalma teh ngagendong budak alit maka penasaran dituturkeun ku eta jalmi teh namina teh Bahrom namina teh Bahrom dituturkeun kuliwad sup eta si ibu teh si istri teh da istri asup ka hiji bumi anu parantos butut gitunya
saatosna dugi ka lebat bumi eta budak diecagkeun sing horeng di bumi teh ngantunkeun dua deui budak kitunya nuju narangis kitunya mana mamun abi lapar mamun abi lapar kitunya ari ceuk mamahna teh keheula ujang keheula urang ieu can asak sing goreng keur ngasur-ngasur seuneu nu ageung mah kitunya geus rada hidang keur ngasur-ngasur seuneu kitunya ke ieu can asak nu ngagolotrok we panggil kastrol teh padahal anu dikulub teh sanes beas sanes sampe sanes naon tapi batu dina pada ku teu aya pikeun ka budak anu lapar eta mah mung sakadar ngabebenyokeun ke dagoan ieu dagoan ieu sugan asak can hipu can maka kudu ngintip eta ditoong teh alah budakna tilu jigana teh keur lalapareun jeung kadengena oge keur ngulub batu keur ngabebenyokeun eta budak kitu nya maka saenggeusna kitu gura-giru manehanana teh nu ngintip teh balik ka imahna bebeja ka istrina nuncuk urang mah nyai sama mana roti mana aya keneh sasasangu mana aya keneh beas mana aya keneh duit maka dipanggul sakarung carios teh dibawa engal didugikeun ka bumi anu tadi tah ibu ieu tuangeun sok eta murang kalih gara pasian tuang tah sanguna aya rencangna aya kalasan kumplit panginten dinu dinu gaduh teh maka saatosna kitu palahadin sana eta budak taruang balik kecerakan sasemono sapertoskeun anu raos da muhun teh lapar ti tadi kacarioskeun dina hiji waktos tatanggana teh enggalna carios dina tatanggana teh aya nuju munggah haji kitunya maka nuju kulem di Madinah anjeunna ngimpen ieu bejakeun salam ti kami ketu kanu ngaran Bahrom di lemur anjeun tah ngimpen kitu nu munggah haji teh atuh ngorenyag eta nu kulem teh nu keur munggah haji teh alah naon Rasul ngimpen muhapes salam kanu ngaran Bahrom kalaresan terangeun gitu kan Bahrom mah orang-orang Majusi gitunya orang Majusi gitunya nya pondokna carios mulih ti ngalaksanakeun ibadah haji maka anjeunna dugi ka bumina ka daerahna langsung salam ti Rasul didugikeun yeuh Bahrom kami kawiatan salam ti Rasul keur anjeun mangka eta Bahrom palansana langsung ngepruk sujud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah numutkeun sakaol Bahrom janten wali itu tina salam ti Kangjeng Rasul manawi saur tadi ari ngimpen sareng Rasul mah eta teh muhun saurna da margi ari setan mah moal tiasa niru-niru mah bisa mere ngimpenkeun papenak sareng Rasul janten sok sanaos urang mung ngimpen leres-leres mangka kalebetkeun kana sahabat Rasul ari jalma nu geus kalebetkeun kana sahabat Rasul mangka eta mah dijamin masuk surga nah nya lajang Abu Bakar sih au risalatan wahidin atawa ingkar atapna teh kana au angkaro risalata wahidin minarusuli atawa jalma teh ingkar kana jadina rasul ti pirang-pirang rasul al mujma'i anu parantos diijtimakeun anu parantos dimuafakohkeun ala risalatihi kana jadina rasulna eta hiji rasul jadi aya jalma ingkar ka hiji rasul anu mana rasul anu wajib dikanyahokeun ku urang sadayana 25 mangka urang saumpamakan ka salah sahijina ingkar eta mah Nabi Daud lain nabi saumpamakan Nabi Yahya lain nabi gitu Nabi Ismail lain nabi saumpamakan ka salah sawiosna mangka eta jalma termasuk anu kufur i'tikad au jahada atawa ingkar jalma harapan kana sahuruf mujma'an kalawan anu parantos muafakoh naon alaihi harap minal Qur'ani tina Qur'an
atawa jalma teh ingkar tina sahurup tina Quran sahurup tina Quran sapertikeun mana alhamdulillah gitu eta tong dibawa alhamdulillah geus we hamdulillah gitunya hamdulillah ingkar kana alif lamna gitunya eta teh termasuk kana jalma anu murtad lamun manehanana nekadkeun bahwa eta kudu dipikeun alif lam atanapi dal anu aya dina alham sakitu atuh alhamdulillah dipikeun dalna bari manehanana kayana kitu teh ingkar maka eta teh kufur. Jadi sok sanajan miceun saharap tina Al-Qur'an akalayan manehanana geus apal piceun we ieu mah keur naon eta teh ingkar. Kumaha lamun urang miceun saharap tapi urang karena bodoh karena nuju diajar eta mah teu janten sawios-wios kitu nya teu janten teu ingkar. Aujada atawa nambahan jalma harapan kana sahuruf mujma'an kalawan infaq kalawan muwafaqah ala nafihi kana teu ayana eta huruf ieu mah sawangsulna memang ngaleungitkeun ayeuna mah nambahan huruf tina Al-Qur'an teh kitu nya nambahan kana sahuruf sapertoskeun mana alhamdulillah gitu ditambahan ku dal hiji gitu nya alhamdulillah gitu nya ditambahan dal hiji ta eta teh mu'taqidan annahu minhu bari anjeunna nekadkeun annahu sanyana dal anu kadua teh minhu tina eta Quran sami eta teh metak kufur patekadan. Au kadzaba atawa ngabohongkeun jalma rasulan kada hiji rasul. Saeun jalma teh ngabohongkeun ka hiji rasul, wah bohonglah caritaan rasul kitu nya. Tah teu percanten kana cariosan rasul eta teh kufur. Margi ari cariosan rasul wajib dibenerkeunana, wajib ditampina bahkan rasul mah sok sanaos guguyon oge eta teh leres cariosanana teh. Au sogoro atawa nasgirkeun jalma ismahu kana jenengan rasul bikos ditahkirihi kalawan ngamaksud ngahinakeun rasul sapertoskeun kumaha nasgirkeun teh dileutikeun hartosna nasgirkeun Muhammad ditasgirkeun ayeuna upami qiraat mah eta sok uningan margi digali ilmu qiraatna Muhammad ditasgirkeun jadi Muhaimidun kitu nya Muhaimidun hartosna Muhaimidun teh Muhammad leutik tah ditasgirkeun eta namina teh kitu na ditasgirkeun Muhammad leutik bikos ditahkirin bari anjeunna ngamaksud ngahinakeun Muhaimidun gitu Muhammad leutik gitu atanapi seperti mana Abdullah ditasgirkeun menurut ilmu qiraat Abdullah Ubaidillah hamnaun Ubaidillah Abdullah leutik kitu nya Abdullah leutik eta namina ditasgirkeun gitu nya tawingan dina qiraat majroha tiasa majreha itunya eta mah kada ngagali ilmu qiraat biasa ditasgirkeun oge dengan sok sering muamar nasgirkeun kalimah ayat-ayat Allah tapi saja lain tahkiru lain cenah ngahinakeun eta mah variasi kitu nya variasi teu sawios-wios variasi au jawaza atawa ngameunangkeun jalma nubuwata ahadin kana jadi kana ayatna nabi anu sahiji badan nabiyina dina sabada nabi urang sadayana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jalma ngameunangkeun bahwa dina sabada Nabi Muhammad teh aya deui nabi tah jalma anu ngabogaan patekadan kitu eta teh kufur dan sabada Nabi Muhammad mah moal aya deui nabi sok aya geuningan anu berpendapat aya sabada Nabi Muhammad teh nyaeta saha Mirza Gulam Ahmad itu Ahmadi gitu nya Ahmadi ngabogaan sabada Nabi Muhammad aya di Mirza Gulam Ahmad eta agama Ahmadi gitu nya eta
eta teh kupur saur ilmu tasawuf mah saumi ilmu sulamut taufik mah. Shadaqallahul adzim.